Rek ngulikeun dibuat kieu euy kudu inggun kusaha ari loba duit kieu mah. Oh, nu bukan sawah, Dir. Ieu urang teh rek ke warung gitu. Rek miape mah maneh ke warung? Oh, rek ka warung, boy. Nya rek meuli naon maneh? Ah, ieu Lot. Biasa urang teh meuli udud. Sek miape mah buru atuh teh kadekeun duitna. Ari ngaran udud aya naon-naon hungkul? Atuh loba sia ku Dir teu ngeunan. Aya rokok Samsul, Jukul, Nanum, Swiss, lah loba atuh teh sia perkara udud sia mah. Ngeudekeun duitna eta urang pameulikeun ku urang. Asa bingung deui ka euy, boy. Meuli udud teh loba pilihanana ninganan. Loba rupa-rupana aya nu can aya can di warung. Atuh teh milihan teh atuh sebutkeun. Aya udud naon sok buru atuh lila teh burit ya geus teu kuat teh udud ieu. Naon eueuh? Atuh heuy aing teh nyaho. Nu bieu atuh teh kulik disebutkeun udud mah buru. Bingung boy ari loba duit teh euy meuli udud ge sok loba nu ngeunah bareta maning aya jarum coklat jumbo. Hayang nu kitu aya teh anu badag ninganan. Nu kitu lin.